Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza, bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ke Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum-kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum ma yuhibbuna, teliti ku para sahabat. Ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui, pes deui. Ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh dua, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dua tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara dua teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua azillatin 'alal mu'minin, kaum-kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin. Kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu pakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeh jeung nyaah, bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali. Ternyata dinu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae. Sayyidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon aya naon. Nah. Aya deui anu minta bodak. Tah. Aya deui anu minta bantuan. Tah. Aya deui terus teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dinya minta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang. Sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah. Dibere bae. Ayo bae terus Sayyidina Abu Bakar. Tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba. Urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal. Kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan. Dibikeunan ku urang, sieun pakir jadi pakir. Ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae. Pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae. Buktina Sayyidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin, nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Teu meunang ngadenge selenting bawa di angin asal aya kafir gerak. Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae. Kekerot. Geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah. Mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam. Geus kieu bae. Aya aing keneh. Urang ge dua aya. Asal ngadenge pabrik bae. Asal aya nu koprok bae, siet. Beres main mah siet. Teh geus gigiling we tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling sote deuk nanjeurkeun agama Allah kekerot asyidda, kekerot aizzatin 'alal kafirin. Gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan. Eueuh bae. Pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar. Eueuh bae sugan sieun saeutik. Gede nyana, luhung nyana, hebat nyana. Eueuh gimbir saeutik ketik acan aizzatin 'alal kafirin. Sayyidina Abu Bakar. Dua, Sayyidina Ali ge kitu. Ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih eleh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Ali kayak gitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu. Tangan dibandingkeun jeung si Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sidina Abu Bakar Siddiq. 3, 4 yujahiduna fi sabilillah. Selalu munan kitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Kabeh ge perang. Ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali. Dibandingkan nu dua nu menang Sidina Abu Bakar di bae. Yujahiduna fisabilillah dikorbankeun segala rupa bae. Jang Islam Sidina Abu Bakar mah harta dikorbankeun jang Islam, pikiran jang Islam, tenaga jang Islam, sekalipun nyawa jang Islam. Pengorbanan Sidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan. Naon bae dikorbankeun jang harta. Urang kuari geus datang ka mana? Urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama. Urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala. Nyana usahana gede luar biasa miliaran. Aya nu ngabangun musala. Leutik. Ulah gede miliaran ulah leutik jasa leutik. Eta menta keramik doang, keramik. Teu iraha berjuang. Kakarak bangunan doang eta. Kakarak bangunan doang. Ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang. Singa deui ulah ka mamanakeun. Anak buah dikerahkeun ka awas. Ulah nonel acan. Bawalah ka pos ka ditu. Memeh ku aing teu meunang aya sasage nya. Wah, tu pokoke modal lah. Ngucur danana tah ieu jang sindenna, tah ieu jang nu mawana, ieu jang sia transportna, tah jang centeng. Besi kurang bebeja deui ka aing. Urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah. Atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang. Jang nyukseskeun seseorang. Sekian miliar siap. Nu penting nanjeur. Ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh. Aya masjid terbengkalai. Aya majelis, masya Allah, geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul. Jadi perhatian, kakarake segi perjuangan dina bangunan, kakarake anu teu katoel awak teh teu katoel ngan seukur harta doang. Eueuh urang mah encan pernah berjuang datang ka BBA kan can pernah. Encan pernah aya dongengna kieu, aing dijual teh sawah nu itu, jangan nyeun nasid aing mah. Tapi lamun kieu mah jual sawah itu, kenapa? Ya ini kan lurah pan. Loba taman nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belar aja hiji Cilongok mah teh teu kaliwat. Tuh mun berjuang kos kitu mah atuh loba jasa. Jadi dijual ieu mobil Kijang ieu tahun 2005. Jang naon sih? Nganggeuskeun masjid lah, jangan batur pengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu. Eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji. Aju anu hiji lah teu ngajual sawah teu bisa loba. Tuh jang kos kitu mah loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah. Pikiran ge carang anu memperjuangkeun melalui pikiran ge dan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pake kos kitu, aya waktu saeutik sakelumit pake kos kitu, senggang mah pake dunia bae. Senggang mah pake dunia bae. Nah, aya saeutik memikirkeun ke arah eta. Kitu kele harta, wah makin ditumpuk-tumpuk. Jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene. Komo awak mah. Kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi. Keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun. Padahal mah ieu teh geus kajerit dasar rakyat mah sabenerna mah. Naon sebabna nu matak kajerit? Makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede. Berarti nyana ngaloyongkeun karena pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia. Pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana. Ya urang yang ngaku sebenarnya mah negara urang teh kos kitu, tapi kos kitu mah ngaridoan berarti. Muncullah tiap-tiap perumahan, muncullah tiap-tiap kampung. Mending nu geus layak, nu can layak ge muncul. Berarti nyana kan nu tanda tangan. Nyana saha kieu? Nyana bae pokona mah. Henteu jelaskeun bae kieu, nyana bae pokona mah. Tak eta teh tak tinggal paehna doang, wallahu alam di akhirat. Eta ngaridoan pan berarti teh loyong. Nah, eta mah terus we saderet ka dinya teh. Tet dihijikeun we ka ditu. Nu kumaha sakumaha kamari.
tak kuari mah tak aing mah perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang karena kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai-kiai ieu tanda tangan naon anti pembangunan gereja kere kalau mah ya mesti ku camat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan jalan buat tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan ti heula aing ye tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka sorga aing. Geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokokeun geus. Engge di akhirat teh ditimbang salat jore, zakat jore, puasa jore, ngaji jore. Aya hiji anti agama Nasrani. Wah cek malaikat ieu lu bagus mah ieu. Timbang lu bagus anu jore, bagus anu bagus sorga coba. Begitu dibalangkeun, set itu jawara dibalangkeun ka mana itu? Ka sorga, kiai eleh, jawara tulung. Eleh ku jawara taruh tege ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari, perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh. Geus puguh Indonesia eleh, Malaysia ge eleh, nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari. Dek dioyang-oyang, Sudan dioyangkeun, Yaman dioyangkeun, Misro dioyangkeun. Mesir Misro teh abis di jero. Oyang kabeh. Teh. Sakedeung deui teh terakhirna adalah Iran, Irak geus dioyangkeun. Teh. Walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nya nararang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah. Walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuh-terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta. Dek Iran nerapkeun demokrasi teh. Berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu make etika HAM tinggal HAM. Buktina orok tembak, awe tembak, nu teu perang boloh. Dek di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh dituturkeun mun Sidina Abu Bakar ujana geus pedang kikieuan cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikieuan main gapleh tapi teman ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyangkeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka iraha urang nuturkeunana dek datang ka iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nyana bae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di harapan Allah. Ya, nu matak DPR mah tinggal ngerebekna doang. Ah, adeuna cenah aing teu jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih lelem. Ai, ka mana? Jangan ngagugulung eta mah hukum-hukum menang manusia.
tak ieu carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an Yahudi Nasrani termasuk demokrasi pasti diperangan ku nya nama urang teu berdaya ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur di kieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika negara mana anu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek di satu negara per kabupaten geus aya nya geus delekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileudan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika neulekeunana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neulekeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cel aya waliullah hiji bisa menang mata urang tungguan wali bae tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jang kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicerca teu sieun setik-etik acan sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim ku pinuh keyakinan keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ke jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaek lah ngabudah sia terus bae aing mah ieulah wala yakhafuna laumata laim aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak cakang jeung Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdeudeuh pangwelas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakr Siddiq ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u zalika tahiya anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa nomor kedua zillah terhadap mukminin nomor katilu izzah terhadap kafirin nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah nomor kalimana adalah tesieun intifaul khaut tesieun kana dicaci dibaki terus bae berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa taala taruhanana harta nyawa masalah zalika tahilu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah
teu boga asa nang sorangan, boga tanaga teu boga asa nang sorangan, boga pinter lain asa nang sorangan, boga wawasan lain nang sorangan, boga gagah lain menang sorangan, ti mimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasyeuna ieu adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu matak gagahna Sidina Abu Bakar ketika urang datang ka Sidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teu mondoyot nyana leuwih mondoyot, lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah, anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibangkit dibunuh ku Sidina Abu Bakar, tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya. Ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan, ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP, ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar mending nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana makajeun puasa. Hese tanding Sidina Abu Bakar dah ieu teh kabeh zalika fadlullah yatihi may yasha, fadl Allah henteu di aku ku Sidina Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah, boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah, boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah, boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang mah lain kan. Itu berhasil kan? Ya lamun dia teh dihareup benar bisa si atuh bari kedudukan di mana sih itu di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu mana wae tuh tuh bisa gua behoge si atuh aku gelutiannya itu sanu ngelakeun emang sawen oh iya eta gelutnya ditongtonan ke men koprok ya eta sanu menangkeun iya kabeh ge di bawah iya kabeh ge tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing mah tuh acak-acakan judina tuh balener ceknya nama judi bener meureun istol teh kabeh ge kieu mah nepak dada urang mah kabeh ge tuh ya bisa ngabangun tah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah. Mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wauh jeung murid mah. Ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid emang sok di mana ngaji ada pentang kalamot los tadinya datang ka paeh atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing ulah diganggu eta wilayah aing kiai sih ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh kiai Golkar mah. Nah mun orientasina ka dunia mah kos kitu bae asa nang aing bisa ngaji asa nang aing boga wawasan bisa nang aing asa nang aing ngabangun asa nang aing tah eta nu kos kitu moal kebal ngagejret ka jeung kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamulyaan teh ketika aya pilkada, ketika aya pilgub, ketika aya pilpres lantaran boga ngarasa mulya jual beli jeung kamulyaan nyana dibere sekian ratus juta mungkin siap lantaran kula boga asa loba muridna siap pula jual kamulyaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi mangkaning hampir 99,9,9 deui kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lain nyana meureun jurig teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulya dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamulyaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu. Iya, Sidina Abu Bakar contoh ya. Nu sakitu nomor hiji kadua setelah Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mun aya nabi nu dipilih niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi. Poharaja sapan eta mah.
katakan si Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah ulah ya Rasulullah abah mah ulah dijadikan imam henteu abah be ulah emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nya masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceurik kosong cikup apa gitu ulah mal kuat pokokna abah mah mun jadi imam maca Qur'anna ceurik bae abah mah unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah be atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke ceurik saayat 2 ayat ke ceurik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah taya zalika fadlullah yuti may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teh diaku ku sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uning Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamahmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawana mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok awas rem atupannyana nyupiran orang jadi kenek manya bos jadi kenek nu ngeunaheun mah kudu orang repes jangan nyawa di tempat hebat supir urang bayang ngarempas bayang ngagas pas ieu mah di tol ngan 30 gaya berjasa pada orang kesel batur gue sehat nyara 30 bae balah turun 25 cak urang ngeureun bae kieu heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedung bajrung abo ieu supir kieu amat sih masa na ieu ge pamarentah teh kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa da leuleuh pamimpin ulah haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu jadil teh kieu tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailun fil ardi khalifah Gusti